Itu mereka orang seetika orang bendu tolong tawak orang. Je, itu berarti kan panyakitan. Sapi batur, nu meulina meuli batur, nu mencitna batur. Uyuhan datang ka urang ge digerakeun nya na hatena. Ku sebab meureun urang dianggap kokoloteun. Teu aing mah kokoloteun lah. Tah, aja urang bendu ku sebab saeutik je panyakit kan berarti lain. Terima kasih Masya Allah Gusti masih kena digerakeun meureun nya mandak. Ya Allah ya Rabbi. Naon deuleunan atuh di aya diri abdi make jeung dikiriman kana bae ya Allah kuduna mah ceurik dianggap sok tahajud meureun abdi nya Gusti. Padahal babun nyahoeun tanya pemajikanana urang ka kiai mulai hese tanya pemajikanna Neng Haji ai ka haji kumaha eta ai penting sok sar subuh ge mun teu dikitu-kitu mah teu udah geus sohe berarti sohe ya sanad sohe. Nanya ke kanyanana waktu mual beres. Kiai kumaha tadi penting guludug ge sing jeleger bohong. Padahal mah kerek nya ada guludug. Tinggal cak adu jauh guludug. Kesalahan. Tah tanyakeun pamajikan Neng Haji, ai ka haji sih kumaha tadi penting teh. Masalah naon? Eta sok hudang apa henteu? Hudang di mana? Subuh untuk dikitu-kitu jasa. Malah mah hadena bae cai aqua di banjur. Parah. Nah, ieu bencit ya kasunahan-kasunahanana. Padepkeun kana kiblat sunah. Wa ayaqula bismillah. Cek sakaol ulah make Rahman Rahim bismillah. Ulah make bismillahirrahmanirrahim. Aturanana ya Allah. Bismillah. Ulah make Rahman Rahim. Abdolna ajeuna neuk make bismillahirrahmanirrahim mah teu mangga bae. Ngan utamana mah geus bismillah. Cepan cenah kiai nanggung amat. Sia mah nanggung. Dibere cara segala nanggung segala naon sok leuwih sia. Heran aing mah boga murid tarolol kabeh. Hiburan ya soalna deuk hujan masalahna ieu. Ai gaji bari hiburan mah kieu. Nah, kumaha emang cenah kieu nu mantak ulah make Rahman Rahim? Baca maknana. Kalawan nyebut jenengan Allah, sifat Allah Ar-Rahman anu maha welas, sifat Allah Ar-Rahim nu maha asih. Aya mencit welas asih tah lain. Tuh kan jago da ulama Masya Allah karim. Lamun urang teh dijelaskeun ku ulama atuh teh urang hebatna ulama zahiron wa batinan ngajelaskeun padahal fikih tapi dilempengkeun teu akur maknana masa Rahman Rahim meunci. Tuh kan oh ya bismillah atawa bismillah na kadenge ku ceuli Rahman Rahimna ulah bismillah Rahman Rahimna jerat bismillah atawa ya kan atawa tuh kan pikir mah kos kitu tah can anggeus bismillahirrahmanirrahimna ai ku urang mah kadenge asa ulah kadenge kumbe. Ya ulama pohara ngabahas katang kadinya ya Allah ya Rabbi ai ku urang mah masalah ja urang mah tetep hubungan sebab Rahman Rahim tapi lamun kadenge ku embe bismillahirrahmanirrahim embe ngadenge Rahman di mana embe Rahman Rahim di mata nu mata kula kadenge ge ku celimbe geus bae urang bismillah paling jak embe maca naon sia. Taya pikir teh ada kadinya pembahasanana lah cenah cek saulama kulantaran kagok urang maca bismillah jangan terbiasa bismillahirrahmanirrahim mangga bae ngan teu utama bismillahirrahmanirrahim geus terbiasa doang tak sungut urang
Bismillahirrahmanirrahim. Eta terbiasa masalah nu bagus mah Bismillahirrahmanirrahim belajar hate. Abeh bismillah ternyata tamat tapi teka dengean kudu dipencitna. Kartikan ke urang ya Allah yang mentak dina kitab da wa ayyaqula bismillah. Masya Allah karim. Tapi enggeus ulah sok aju ribut di lembur ku sabar sakitu bae. Bismillahirrahmanirrahim. Hai. Ulah keur kadengean. Bismillah launan bae. Atuh bencit teh jadi. Ribut gaduh dalil. Sararia aja saya mah kiai teh setengah-setengah jadi kiai na kos kitu tah. Sok aju ngaributkeun. Ulah ribut geus bae. Oh bismillahirrahmanirrahim. Poho meureun husnuzon bae urang. Paling geus na. Tadi macam bismillah diteruskan tuh. Oh bener. Itu bismillahirrahmanirrahim kira saya. Kan orang geus ngaji di cenah pola make rahman-rahim. Lah, terus biasa aing mah. Oh, salah. Terus aing mah kulantaran sia aing bencit make bismillahirrahmanirrahim bae. Aing mah moal ngadahar ka daging. Moal pan kitu amat sih moal. Maka jeung sia kasalahan malulu. Aing moal ngadahar dagingna. Geus bawa atah jang pamajikan aing. Wah, itu beres. Ya kiai tolol. Jadi sampai kadinya teh pembahasan teh maksudnya hebat amat batur naliti unggal kita pikir di dituna wa ayyaqula bismillah kira teruskeun. Nah, lamun kurang teh dibahas bismillah pacar terus lain geus sakitu utamana andai kata dek dilangsungkan basalah ulah ribut ku sebab bismillahirrahmanirrahim teu maca bismillah ge halal aja cak kanjeng Nabi qalbu muslimin ismullah fi qalbi kulli muslimin kos nyalateun cek hiji cek kiai kidul kan cek nu hiji deui mung elenya kaler mun aya dua onam nu hiji ngidul nu hiji ngaler mun kabeneran maitna dua ya atuh sia ka ditu aing ka dieu tapi baitna kan hiji cak anu saurang teh kaler henteu kidul utama kaler bae kidul bae kaler bae cak sila urang nangtung tangtungkeun maitna ribut ke urusan kos gitu datang ke pas ini ulah pernah datang ka dieu ka kula Habib deui bualak lantaran kula osok ai sewaktu-waktu kidul kabejakeun meureun ka Habib Jakarta muarah datang ka dieu mawa tukilanana kita kan aduh isi lawan tak ulah ieu kan mencara pencak mah geus atel. Itu atel mencara pencak mah geus sayang. Akhirnya kulantaran nyana jeung muridna tunggus marga geus karolot. Besi isin, besi kumaha bawa ka bib sini bib kita ke dalam. Marah keneh nyana. Sini barang. Ada apa? Sini maksudnya ulah kadengin ku muridna. Sa mobil itu kan duduk bib cokot kukula tukilan Habib Utsman bib ini begini nih makanya saya ngidul satu surah dari guru utama kedua ini ada tukilan dari Habib juga coba baca iya juga ya nah hai Habib mah Hai Habib babari ka taslim modal sia. Oh, maksudnya nanggeus nukil eta kan tukilan Habib sorangan. Ayeuna aya deui Habib Utsman menghargai. Aduh mohon maaf ya Pak Kiai, ini buat saya aja. Saya juga cuma satu. Fotokopi aja dah. Iya coba. Tah, eta kan ngeunaheun jeung Habib mah babari. Marah ge nya mah lamun teh nya geus nyawa mah babari. Coba Kiai urang. Salah sama tah. Nu aing nu bener mah. Buktina anu ngaharamkeun sapeker geus eleh sababaraha kali teh daek taslim.
Eta kan ngaranna ego nu kos kitu teh iraha menang jacan orang menang adu sapeker diadukeun jeung urang Sukabumi komo jeung Ki Muhtar jago ngaji jeung Kiai Hang Sadili baheula Cibeureum atawa Mudrika teh jarago-jarago ngaji atuh moal ayana naonan atuh di kiai-kiai nu kukula disebutkeun tadi mata Alfiah teh geus dianggap ngaji Alfiah geus dianggap ngaji Sulamun naorok teh mah geus saya dikumis. Dah, samsiau kudu Jumat teh geus dianggap atuh deuk kumaha mengena. Tapi kan can orang taslim nya teh atuh. Atuh deuk kumaha mempertahankeun salah. Ai nyana taslim mah. Eta cara Habib teh sakitu gagahna galak. Boh, nunjuk-nunjuk ka kula jangan sembarangan ke ini hukum buah tuh Habib ngaranna nya cowong kan. Aja jeung murid aduh ieu maksudna ieu besing ke kukula dilawan kan muridna henteu ngahargai kadinya tah menghargai toel we sini kenapa sini daek cenah meureun di jero hatena mah aing ngadu masalah di jero duaan meureun ya gini Bib nih ada tukilan mana ini dari Habib Usman coba Habib yang benar apa ini terserah Habib ini saya menghargai Habib Usman coba rapih iya juga ya waduh mohon maaf dah Kiai hebat nah dipenta nggak fotokopi aja nanti kesini lagi Habibnya saya fotokopi oh iya itu harita besi kajawanku murid kan akhirnya datang ke dia seserian murid dari kagak kok jadi kieu cek ini jadi mun aya naon data ieu murid menghargai besi engke nya pudar eleh didinya kan ye oh iya iya jadi aman kan Masya Allah karim nah ieu ulah sok ribut ku sebab baca bismillahirrahmanirrahim teu ditana bismillah berahe sia mah ulah make rahman rahim kan jadi ribut pula sarua jeung tadi naon karena nyalateun mait teu kudu diributkeun atuh urang datang ka dinya saya kiai nu ngidulkeun ieu bae sih ya mah ulah henteu ieu mah kiai kon teu berjamaah ka dinya ngidul emang kunaon aing mah bagian ngaler eta kan teu beres eta kos kitu tah atawa kieu datang ka dinya kiai kon teu berjamaah jeung kiai itu kan kiai Golkar aing kan PDI masa PDI kudu ngamamu ka Golkar teh hayang eta kan teu beres aya deui kiai kiai teu ngama mal emang kono PDI aing makan Golkar tuh teu kudu kitulah bab salat bab ibadah teu bab politik ya mah kuari masih kene can bararisa komo kiai nu kakarak nyaina haju kikituanan atuh kaluhur mah sirungan kahandap malakarat katambah buga lede atuh teh hah tunggu nama uang geus ngaji ya ayo sholli ala nabi sallallahu alaihi wasallam maca salawat sunah ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bismillah Allahumma sholli ala Muhammad tuh kan kaharti kan bari cekel mun embe kiblat ka ditu urang ngiblat cekel tah bagian gadona tadi geus suku nu katuna antepkeun bismillah Allahumma sholli ala Muhammad ya Allah tapi wala yaqul bismillah wasmi Muhammadin ulah bismillah wasmi Muhammad ulah maca sholawat kuduna Allahumma sholli ala Muhammad bismillah Allahumma sholli ala Muhammad dilanjutkan poho ieu bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli ala Muhammad tambahan sayyidina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad paling ge lamun embena Muhammadiyah jangan pakai sayyidina dok embena Muhammadiyah ya Allah ya Rabb nah iyalah bismillah ulah make bismillah wasmi Muhammad ulah ya anta kula walamun neuleuh jelema kolot teu muriang teu resep. Jadi pantes kolot batuk pantes. Kolot bengek pantes.
Ya, jadi lamun kolot sehat teh teu resep. Tanda-tanda kakolotan. Jadi jana teu inget ka pae. Ai kitu mah dibere geri, inget jana ka pae. Nah, masih keneh nyaritakeun seputar kurban. Zaid kurban. Nah, kamari pembagian daging-daging nantos. Kurban wajib yani kurban nazar ulah ngadahar kecuali lah ala kadar sahuap dua huap. Bila mun korban sunnah mah menang ngadahar seperti lu korban. Atau setengah lagi masalah. Setengahna disodakohkeun, setengahna dilebok. Jadi setengah korbanlah setengah-setengah. Masalah. Masalah. Eta korban sunnah. Tapi tetap utama nama bikulliha. Sanajan sunnah geus ulah hayang. Aya nu kieu tapi Zaid korban be bungeun nyana kanu nyana nama gas pancet ku sia tapi nyokot tina embe nu sejen hiji. Atuh sarua jeung teu korban. Nu nyana dikorbankeun hajunya nana nyokot teh hiji jaloba embe teh aya 20 geus aing mah tah korban teu hayang aing mah tos siap pencit jang siap kabeh ka ceker-cekerna tapi eta kadeukeun teh eta tah malah leuwih gede aya eta nu kitu tuh sama loba cenah basia eta. Ya Allah ya Rabb. Wari dalam rangka pembagian anak kulitna kumaha kulit tuh kan ai di urang mah kulit tadi bermasalah tadi masalah ai di Garut mah pun bermasalah kulit boro-boro kulit anu anyar kulit bedug ge kunya geus diintip bae di Garut mentak loba nu laleungit kulit bedug di Garut mah dipake dorok-dok nah Garut. Aya aturan lo aya tasaddaku bijil diha doyan tafiu bihi kulit embe korban aya bisa disodakokeun be langsung saha anu erek mangga tapi bisa bae dimanfaat kumanehanana keneh di urang mah mun nyaritakeun kulit teh atuh sapira kulit jang naon tapi ulah di Mekah ulah di Timur Tengah di urang kulit teh daerah Bandung Garut bepohar sebab kulit teh bisa dipakai jaket bisa dipakai jas bisa dipakai tas kebelah dituna bisa digoreng jadi dorok-dok tuh kan mahal sabungkus gede 20.000 teh Masya Allah di daharan we kurang orenganan kulit bedug atuh teh jauh ieu masalah geus atuh ku ari bae kulit bisa disodakokeun teh mangga atau di alep manfaat goreng alep manfaat kumanehna jadi bedug hejae masalah kulit dimangfaatkeun jadi bedug menang satahun soek kan teu bisa dipake ulah hese-hese cokot
goreng. Masalah teh halal teh. Kita tadi lagi atuh menang mencit ieu. Halal keretan goreng, geus beres di dahar. Budak kita lah gudak jangan duduk katonggongna. Wah. Ieu cenah harus ieu, jerona aya bedugan. Ya Allah. Baheula mah rame bedug teh. Di urang daerah urang aya bedug 3, aya bedug 5, aya bedug 7, aya 12. Barisaan baheula mah. Eta teh aya guruna atuh teu meunang satabeuh-tabeuna. Tinu leutik sagede kieu da tokon gede. Ih urang lamun ngadengekeun bedug baheula ngeunaheun urang. Ngeunaheun urang leutik keneh eta lamun bulan puasa teh peuting sahur ngahudangkeun teh make bedug. Ngahudangkeun teh make bedug. Masyaallah kadedengekeun ting dung dang dung ding dung dang. Ding dung dang dung ding dung dang dung dang ding dang dung dang ding dang maksudna hudang sia. Siapa teu arti sia mah. Teu mal dipake ngahudangkeun sahur. Da eta teh sorana ge jaeu urang masyaallah. Kadedengekeun teh diturunkeun ta kuari. Nabeh bedug teh nakol bedug. Jumat ge atuh pan di jam 8. Kayaknya nimba deui. Ya. Kemenang 10 menit. Ya eta kadenge ku kabehan pa Jumat. Tuh engke asal jam 10 we karak. Bala mah kitu. Kuari bedugan eueuh. Malah dibidah-bidahkeun depan. Bedug teh dibidahkeun ti Kangjeng Nabina. Pokona bedug berarti wali. Haram sote lamun 2 di dieu aya teh lain bedug kendang ngaranna. Eta mah haram tah mah khusus yang make iket tah mah. Ari sabeula mah udah tahu masalah. Ada bedug tuh ya. Ieu kulitna disodakohkeun mangga erek dialap mangpaat bege hegae ieu kulit bedug kulit kurba. Jadi masalah. Tapi lamun kulit dipake bayaran yang nu mencit teu sah. Nu mencit diupahan ku kulit teu sah. Sebab lah nu mantak teu sah. Nu mantak teu sah pake upah kulit emang saha nu boga. Pan barang geus dikorbankeun maka ditu geus lain miliknya na deui nu Allah. Nah kuari dipake muruhan anu mencit teu sah sebab nu boga. Nu boga mah geus eta mah lamun endek disodakokeun Allah teh jang sia kulitna mah ai bayaranana lah kan. Encan bayaranana bikeun tanduk nah habek anu mencit. Tah ya jadi can jadi nama nu mantak can jadina eueuh nu boga Allah nu bogana dibayar ku kulit anu eueuh nu boga encan lamun memang tadina bicara per potong sabaraha. Namun yang nana ngomong kieu mah masalah, geus aing nu mencit lah, geus aing mah teh hayang dibayar. Yang penting mah aing mah kulitna ceker, buntut, ping-ping bae 2, goblok bener sia mah. Sokot bae ieu ku sia kabeh. Sia teh tukang mencit. Lah, ieu jadi kesimpulanna mah mun berbicara bayar itu jadi dibayar kecuali padahana sadar tadi. Namun bicara bayar aing mah daek mencit kan aya tukang mencit khusus mencit jagal kita kurang lantaran ai hiji beberedanan lah sapira hiji ku masyarakat ge ieu mah nu korbanna masyaallah di lembur eta datang ka 50 ku bau cak nu sombong aja eueuh aturan dinya 50 korban kabeh antilok aya paling ge hiji ku 2000-an tinggal sagede kieu dicorokan gitu dah nu susah ge bingung kumaha masakna leutik teuing
Tuh ya Allah santri mah gampang beres sakit panjang nama dihijikeun santri mah babari aya sabaraha urangan ya 20 dihijikeun sanajan dicolokan dihijikeun beres dikakek-kekengkeun pan jadi loba maling horeng saware lah jagian anu Allah ieu santri boga dalil paling aduh ente jadi dia mah teman di Lampung tuh kuari anak mah wa waladul wajibayu bau anak korbanan wajib bahasana walad ay walad bagus keluar beda jeung hamlu ay hamul mah metengan dijerobeteun kene aya domba dikorbankeun ay hektea reuneuh sapi korban reuneuhanana teu kudu dipencit indungna kireset barang diseser nya keluar aya anakan ternyata di jerona nah eta teu kudu dipencit deui kulub geus masalah masalah empuk gak cari tulangan sama kos gitu halal ulah hese-hese halal Masya Allah karim babari jasa teu kudu dipencit deui teu kudu kuari mah anakan anak mah geus di luar waladul wajibayu bahu anak korban anu wajib korbana Zaid korban sapi setahun kene mun ditanya jangan jang korban geus dinazarkeun ieu mah jang korban terus kunyana disisian baheula mata bahasa nyisian ditungtun beta di sisi galeng ngaranna nyisian nu matak ditungtun beusi mapal katanduran nu mantak ditungtun tidak didele-dele ku nu bogana ge nu bogana dihareup bari nyekelan tambang sapina di tukang ditungtun maksudna supaya manehanana teh nyatuan sorangan mantak dituntun abeh ulah mapal terus lempang barang nyileuk beak bah aduh tah aya nyisian lu teh di rumah bapak rada luhur di sisi-sisi nadakan besok loba jukut-jukut budak wari mah teh nyahoeun nyisian dah engke teh sabulan 2 bulan teu kanyahoan nu tatarina kuru jadi lintuh zian teh ngaranna nah urang ge bahasa urang ge ilmu kan ieu kosong kuari ieu disisian ngaranna ieu disisian saminggu sakali eta ngaranna keur nyisian tuh menang satahun teh alhamdulillah teu boga nana nyisianana mapal malulu bener siapa aduh ayolah teh karena nyisian alhamdulillah barang satahun teh bener mun nyaritakeun wudu jadi bisa nyaritakeun salat jadi bisa nyaritakeun puasa jadi bisa eta berkat ngaji teu karasa ta per minggu lain cara santri cara santri mah ngaji teh ngaranna lain nyisian ngombong sama mun sapi teh mah tah ngaranna dikombong ayo kena jebeg eta ngaranna kombong sama ari nyisian mah ditungtun lalaunan teu kanyawan kuru sabulan 2 bulan jadi lintuh teu kanyawan tah ieu ge urang ngaji saminggu euy barang satahun teh teu kanyawan bener bisa mun ngajina nyisiana di jero lamun di Tangkal Ambon mah wallahu alam tah mah awak bae nu lintuh tah mah cenah kiai masuk bisa bayi kanyawan gue Tangkal Ambon mah wauhna ge jeung tukang uduk kang sate
tah ieu nyisian urang nyisian gerage ka Allah ge ulah loba-loba heuranan ai kiai mah nyaritakeun maca sholawat teh 444 sapeting atawa minimal 100 sapeting teh keur santen teh 44 mah keur satundu-tunduna dibaca bae eta mah kan geus beuki urang mah nyisian bae ba'da magrib 7 ba'da isya 7 geus sakitu penting lamun hudang ulah loba-loba 11 eta garana nyisian jadi lamun dahar mah 3 kali maca sholawat mah setik aya dahar gembul aya maca sholawat cemi nah aya kiai mah lain kiai mah aya babacaan gembul aya dahar leuwih gembul kitu beres oke pan aya bahasa kieu cenah ge ari anu tani mah neangan nepi rezekieunana di sawah ari pedagang mah di pasar ari kantor mah di kantor ari kiai mah mentang mata ti peuting da eta teh bahasa sompral padahal mah teu neangan teu naon atuh ngan hikmah tidak mentang mata insyaallah lamun kiai mentang mata di jam 12 datang ke subuh insyaallah isuk-isukna tunduh be pokokna ya Allah ya Rabb atuh mah urang datang ka imah kiai jam sabaraha bae kiai teh keur hees bae datang ka isuk-isuk aya kiai na nuju kulem oh meureun pentingna taswiridan mun pantes bae meureun gitu kan urang husnuzon ka kiai datang deh ka tas lohor nuju kulem deh jep can anggeus meureun tadi teh geus datang we penting teh kadinya jam 9 jam 10 Waalaikumsalam kiai aya nuju kulem isi kiai hira udang lah isi atuh kiai beuki hees tah moal boga kanyaho atuh beuki hees mah pan boga kanyaho teh ku babacaan ku wiridan loba kanyaho kadinya molor deui sakalina teu molor Waalaikumsalam kiai aya cenah teh dilebet nuju ningali ieu final goblok kiai Masya Allah nuju ningali Liverpool cenah blodi kiai tolol geus lain Persita deui lain ya Masya Allah nyisian orang ibadah teh sholawat lalalaunan ke beki ke geus beki bah karak urang bari lempang bari diuk maca sholawat ulah dipaksakeun urang datang ka karaknya doang ganjaranana haju resep urang terus bae peuting teh sot nurutan kiai ya mal kebel ya asana kausadain sani ya bener bah nang saminggu teh aduh berbawa diimpus kunaon mabok sholawat kan teu bagus ya lah ya isian di bahasa kolot baheula isian bo sapi atuh muning atuh naon kitu domba eta nyisian nah letik kuru jadi gede sarua ilmu ge ulah haju aya yang bisa bae terus urang ngaji lalaunan boh di mana bae di lembur urang ayo aya nu ngaji yuk urang diuk eta ngaranna keur nyisian diukna di sisi ngajina teu pati beuki di sisi ngaranna nyisian kebel-kebel ragag ka budak tah nyisian ngaranna tah kolot baheula eta di pasar Kemis mah baheula jaya Kiai Haji Mahali guru abang eja di kuburna ge dinya deukeut abah teh ya abah teh Kiai Haji Mahali baheula amanat mun paeh hayang jeung kiai cenah di kubur teu heula nyana paehna jeung kolot nah eta nyana mah baheula osok meuli kuda kuru tilok meuli nu lintuh jelema nu kuru bae meuli kuru ke di Paraba tuh eta leukeun kolot baheula aju tilok dikencengkeun
lamun ditumpakan teh make sado atawa kahar mun dinu loba jelema dikencengkeun tuh jelema loba wow caw wow kencang awas tuh cek jelema gagah amat si kuda pohara jasa dah asal geus liwat ben loba jelema lalaunan deui karunyaeun dina mah ka kuda ulah kenceng-kenceng asal di pasar bang udah pas plak kenceng jadi anu nawar mahal bae sebab gagah atau dibeli na mahal ku batur teh Masya Allah padahal cenah teu pati gede ya tapi gagah jasa ya nyahoan gagah ada di mana eta keur aing kumpul di pasar teh unggal loba jelema gagahkeun dikencengkeun we geus kencengkeun dah barang geus dibeli mah jak kitu-kitu bae terjadi eta taktik tukang kuda eta kos gitu. Nah iyalah sisian supaya lintuh kurang ilmu ge sisian supaya lintuh ibadah ge nyisian supaya lintuh beda ge geus lintuh mah seger kuda lamun geus lintuh seger domba mun geus lintuh seger ngunding sapi sarua urang ge lintuh ilmu seger lintuh zikir seger rohani dan orang aya seger rohani mah ngadengekeun ngaji betah eta ngaranna lintuh cager rohani urang teh ngedaheun tapi lamun datang we ka majelis saja bae neanganna ge tihang tihang ngeunaheun cager ieu geus siap-siap bae jana geus aduh aja langsung we kitu nundutan kerek eta teh sarua jeung nyayomkeun kiai teh kos kitu. Geus kiai dadah kiai kiai kula-kula ge sabodo kiai ngocoprak los. Jadi eta jelema anu keur ngaji hees ngahina ka kiai semua. Ieu mah di dieu mentok ge di nu sejen. Tungtuna mah nundek-nundutan teh jadi bae. Ulah kaganggu sih hayu bae sih. Bila perlu make anggel habek. Warima waladul wajibah anak korban anu wajib bedana ari hamla maqobla intisol ari walad mah badal intisol artina ari metengan mah nu aya di jero kene can kaluar ti indungna ari ngaran walad mah geus kaluar ti indungna hukum beda ari can kaluar ti indungna mah pepencitanana dipencitna cukup dipencit indungna bae kitu ge lamun teh hirup lamun set pencit ayo disesar ku urang kaluar sasada ngaluncat ye atuh mah budak geus bangkotan atuh pecit deui tetep teu meunang langsung haju digodog bae oh tetep kok mau geus aya huntuan mah ulah atuh orok soteh orok lamun memang sorana ea-eaan mun aya awewe ngalahirkeun anak barang borosot geus janggotan kumisan wah ieu mah asana anu kasasar meureun mah tah ieu mah walada kudu kumaha wa waladul wajibat yudbahu anak hewan kurban wajib yudbahu wajib dipenci kok aya bahasa wajibah kieu maksudna Zaid nazar de korban sapi tak korban aya sapina berarti kan mayan ai hegrene ai prak datang ke bulan haji nyana tah sapi teh ngajuru bahasana ai ka sapi mah ngajuru lamun ka awewe ka jelema mah ngalahirkeun beda-beda bahasa teh ngalahirkeun tuh kan ai di urang mah beda ai ka sapi ngalahirkeun ai ka jelema ngajuru goblok
beda bahasa. Hindun ka mana bok wari ke rumah sakit keur ngajuru cek jalan teh. Aya anak itu nama sapi nama keur ngalahirkeun tibalik. Bahasa tibalik. Masya Allah, udah urang tibalik we. Tai hayam bersihan tah cempal tai hayam guys. Sia dah dijadiin kotok. Tibalik eta teh kos kitu teh. Eta teh ari dagingna sopan kuduna daging hayam, ai tai nama kuduna tai kotok. Itu urang lain, tai hayam. Ari ka dagingna daging kotok. Seblon. Masya Allah, mantap kalau encan ka Cilongok jalan can jaho bahasa. Cilongok malah lemes. Ya Allah, orang ngadenge orang Cilongok murikak puluh jalan lemes jasa. Tah, iya bahasa ieu lah geus kumaha bae. Aya jelema nu bahasana bagus, barang di deuleu beungeutna jorek. Aya jelema bahasana core jasa, barang di deuleu beungeutna geulis. Maning mana coba si ayo. Tuh kan. Hei, dek mana? Serem kadengena. Barang di deuleu geulis. Ari ditanya teh, "Bade ka mana?" Di deuleu, "Ya, petot." Aing mah maning nu tadi bae lah. Eta mah Sunda, tapi lamun Jawa urang ge rada teu pati resep aja. Aya jelema geulis saya urang ditanya, "Neng di mana?" "Itu kan takon baju." Wah, teu beres si orang krojo asa deui mah ya. Aduh, kan beda Jawa ada krojo mah tuh. Jawa itu makan gini Jogja, Solo, ayun Sundi kan gini. Arab ini sih lah. Wes belum merana sih wes. Aduh, ini bahasa. Oh salah. Mager cerita bahasa. Ya. Zaid nazar sapi korban aju kuari rene barang itu ngajuru anakna ge wajib dipencit gitu maksudnya. Anakna ge wajib dipencit teteh beda jeung korbanna sunah. Zaid teu omong ka sapi di jero hate be dikorbankeun lah jadi korban reune bulan haji ngajuru indung nama dikorbankeun eueuh masalah anak nama tak anakna teu dipencit eueuh masalah tu bedana kos kitu tah korban wajib mah anakna wajib dipencit tapi lamun korban sudah teu kudu anakna mah kayak sugan 2 tahun deui jadi korban deui daripada dikorbankeun ku ari mending engka 2 tahun setahun ka setahun garep anakna mun korban wajib dipencit tapi lamun korban sunah teu kudu dipencit sakitu permasalahan ke anak-anakna diatur-atur walau ngan bedana kaki Zaid menang ngadahar sakabeh anakna bedana ai indung nama eta makan teu meunang di dahar lantaran korban wajib ai anak nama tama meunang kunyana di dahar deu kabeh ge masalah bedana sakitu bablu dikorbankeun nama kapan indungna peda aya anakna wajib dipencit ngan meunang di dahar kudu korbanna dikiaskeun kana surbu fadilila baniha minum sesa cai susuna masalah ieu teh korban bikang ulah awewe nya beda tah lamun ka embe mah bikang kalalakina jalu ieu sapi ge sapi bikang mun lalakina jalu urang lain ieu sapi istrina atau awewena nu saha tuh nu Hindu nu boga mah bikang goblok ka jelemana nu boga bikang ai sapina awewe dibalik atuh kuduna ai sapi mah bikang mun kalalaki jaluna tuh jadi setrop bahasa teh ngeunaheun kadengena dah
wari aya cai susuan pan eta teh geus dinazarkeun makan nu Gusti tapi eta cai susuna meunang diinum sanajan geus dinazarkeun ieu ge anakna teh dikiaskeun ka cai susu dina pada meunang di daharna tuh wala tadhiyatal raqiqin aya jelema statusna teh rokik teh budak belian jelema bisa dijual belikeun lir teh beda jeung hewan ayeuna rokik teh ieu adalah hasil daripada boyongan perang negara Islam orang muslim perang yang orang kafir menang boyong alat senjatana amunisina kabeh termasuk jelemana mun lalaki disebut abid mun awewe disebut amat nah ieu teh bisa ditebus kabelah dituna mun teu ditebus etalah jadi rokik. Ieu mah kan dongeng mah teh diaji juga masalah mah. Da kitab lamun geus kos kieu teh kudu diaji. Hese ongkoh. Jeung masalahna teh rumit teh juga. Urang mah emang lah tuh ieu abid mah. Tuh kan. Ai eta mah tah baheula. Aya orang Indonesia jadi TKW di Arab zaman Sudomo. Kemudian turun dibalik-balikeun kan ka dieu sakecap-kecapna bae cak Sudomo cenah masalah sebab nganggapna kak TKW teh amat orang Arab nganggap kak TKW wanita-wanita kerja Indonesia nganggapna amat atuh orang Arabna bodoh orang dieuna odob itu amat-amatna bae atuh ngeunaheun mun kos kitu mah urang Cina digawe di urang ya amat ya mantap ya nya putih pan ieu mah amat ya teu bisa lain saamat-amatna boyongan perang nah Zaid statusna rokik wari ende korban lata biasa rokik teu meunang korban sebab naon sebab boro-boro korban kan korban mah kudu milik sorangan boro-boro korban dirina ge milik sayidna aya nu boga jadi lamun kuli hasilna jang sayidna mun tani hasilna jang sayidna awakna ge mun dijual ku sayidna bisa atuh da korban kumaha gableg naon nya aja teh gablegna naon mantak lata diata kumaha lamun ieu Zaid seorang abid teh digawe ai digawe meureun nyana susap sesep hasil gawena saware sok dibikeun ka Sayyidah sawarehna mah kunyana sok disumputkeun nini baheula mah nyumputkeun duit dina susu kutangna teh tasep bae ka dieu nah nu mantak incuna sok nyalesep ka dieu set aja dicekelan ku ninina sing kebal cu cenah dieu tah nini baheula mah nenden duitnya di susu aya deui nu lain di susu di dieu ditiung tiungna sok digubet sok di dieu tah eta kolot baheula beuh kuari mah lain make tas kuari mah geus lain awewe deui cowok ge make tas ya Allah ai awewe mah pantes di jerona kan aya wedak gincu sisir kaca pantes ai lalaki naon atuh di jerona coba ayo jaduit tilok mawapan urang mah atuh naon eta tas dibawa di jero eta ya Allah jamu khususnya dibawa dah la tahiyata lirokikin temenang korban karoki kumaha lamun sayidang ngizinan nyana bebeja ka sayidna Pak Umar ya saya mau korban silakan ayo korban mah korban lah nyana meuli domba dipecit kumaha eta
fa in adzina sayyiduhum mun Umar sebagai sayyidna nizilan kana korban Zaid sebagai raqib waqa'at lahu korbanna jadina engke jang sayyidna jadi lain jadi Zaid Umar masya Allah karim raqib teh eta teh abid anu statusna kulli mutlak aya deui ngaranna abid mukatab eta abid anu dimerdekakeun dengan cara bayar cicilan cek Umar jadi ka dieu sia kuaing dimerdekakeun tapi dengan syarat bayar sabulan 1 juta selama setahun berarti lamun setahun 12 bulan 12 juta tok siapa sidik digawe hegae tangan bayar sia ka aing karena abid tersebut abid mukatab abid itu dimerdekakeun dengan bayar cicilan lamun geus sawareh kabayar teu sawareh diencan ngaranna abid mubaad geus dibayar sawareh nama encan ujang ngaji kos kitunya ogo diurang tapi ayat catatanna ieu teh can anggeus ketika negara urang perang jeung Amerika aju menang urang ieu mecak dongeng jadi kiraeun menang urang jeung Amerika tapi urang gagah misalna ieu urang perang jeung Amerika gagah di medan laga kan aya medan nah kuari mah perang teh Medan kuari mah disebutna perang kota di lemburna di nagarana masing-masing aya baheula lain perang teh aya Medan Uhud Badar Hunain aya Medan di urang mah Medan main serang bae teh jadi ngaranna di urang mah lain perang eta teh ngaranna menjajah cara Belanda ngajajah Indonesia di urang teh dibuat perang di negara urang memang dijajah urang mah teu kebel kan 3 abad doang lumayan eta aya danles segala rupa aya jalan rodi kerja rodi dari Anyar Penarukan dan lain sebagainya eta teh aya jalan kereta api Rangkas Bitung sampai Jakarta Jakarta sampai ke Yogyakarta eta teh hasil Belanda tah di dieu tah naon ngaranna tah pintu air 12 eta teh hasil Belanda di Bodem ge hese teh buatan Belanda gara-gara hebat jasa orang Belanda mah pembangunanna make endog nya mah make endog beubeuremna ai puputihna di dahar beubeuremna pake gaduh urang mah kuari pan lain make endog ge semena ge di dahar dibalik jadi kuari mah urang mah insinyurna teh ya baheula mah endog dipake ngaduk ai kuari mah semen di dahar ku insinyurna bareng jeung nu diluhureun insinyur ulah ngomong sia lah tah ya cuman tah acak-acakan jalan tol kakarek 2 bulan geus barolong deui mau jalan desa mah geus barolong deui sebab ngabangunna bari disegetan kunu maksudna eta tah lah yang ngadahar tahanan nya cenah tapi aing mah nyaho henteu naon henteu ngan cenah gara da nyaho bae setik lu badak ngeunaheun jadi bupati eta pelebah kos kitu teh nyegetan barang atah baheula tah mah baheula keur zaman kolot-kolot urang kuali mah parah lamun urang boga bupati tasawuf ngeunaheun urang nya lamun urang boga bupati tasawuf masyaallah wahara mantak ulama ngadenge bupati osok puasa Senin Kemis sugan resep henteu diri kurang mah teu resep lamun aya bupati di bejaan cenah puasana ge kiai nyiduh kurang ping terus sama ieu kos kitu mah pagawean lain pagawean bupati mun kadege teu korupsi kara ngabangun jalan sekolahan eta kara aing ngadenge haju puasa Senin Kemis korupsi terus mah jang naon hartina puasa pikir kotak sia tah eta keur lalagaanna we budak resep bae kana puasa mah komo punya puasa nya ngaji nya teu korupsi
Kan lamunnya juga tol puasa tapi korupsi terus mendingan diciduhan teh bos gitu. Mun anakna tadina. Lamun urang mah tunyiduhan urang dirantai. Tuh beda. Jadi lamun laporan ka kula mah kula sembarangan. Kiai cenah ieu mah hebat jasa naonna puasana masyaallah. Baheula keur zaman presiden nu ayeuna kan aya nu laporan ka kula. Salat duhanya kiai dulur kula nu di luhur kan kula boga dulur di luhur. Di mana di Punslot. Sia mah teh nya aing boga dulur di Punslot. Lalu ngomong, kiai duhanya luar biasa. Kula kieu we, aing mah teu nanyakeun salat duhana, jang naon hartina duha rakyat teh diurus. Jang naon hartina salat duha teh mah urusan pribadina tapi nyana sebagai presiden ye. Tak ieu keur carita baheula keur meme jadi presiden supaya kula milih nyana laporanana salat duhana getol. Teu didengekeun ku aing asup ka dieu kaluar teh dieu. Teu eueuh geus kitu aing mah. Penting mah pembangunanana nya mah urusanana bahkan aya nu ka Mekahna doraka nya ketika urusanana urgen aju nya berangkat bae ka tanah suci doraka. Ye itu doraka lain urusan rakyat ka jenting teu ka Mekah tapi rakyat makmur. Eta karek daripada pake ka Mekah mendingan dipake ngurusan janda. Wa hurrima alaikum saydul barr jeung diharamkeun ka aranjeun kabeh saydul barri buburon binatang daratan mah wa huwa ma yaisu fihi minal wasin makul binatang anu hirup nengan di darat doang tina sato kesit anu sok di dahar eta teh binatang daratan sapi leuweung onta leuweung munding leuweung domba leuweung uncal leuweung kijang leuweung dan lain sebagainya nu aya di leuweung-leuweung anu halal nu sok didahar na ye diharamkeun bagi jelema anu keur ihram dumtum huruma selagi aranjeun kabeh langgeng keur ihram mun keur ihram haram ngabuburon haram ngadaharna haram ngabuburonna maehanana haram ngadaharna tapi lamun teh anu ngabuburonna mah anu halal didahar kuno keur ihram atuh teh naon zaid ihram Khalid teu ki Khalid manggi uncal ditewa kunyana dibuburon atau dipanah digoreng haju didahar ku kabehan teu naon nu keur ihram ngadahar daging meunang ngabuburon nganu ngabuburonna batur nu halal teu naon ulah sote nyana nu ngabuburon nyana nu ngadaharna min jihati ngabuburonna haram min jihati ngadaharna ge haram teu meunang. Wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun kudu sarieun maraneh kabeh ka Allah nu ka Allah hungkul aranjeun kabeh bakal digiring bakal dikumpulkeun umat manusia di zaman Kangjeng Nabi Adam datang ke akhir umat Kangjeng Nabi Muhammad berbagai golongan jeung darajat nu jadi presiden, nu jadi raja, nu jadi menteri, jadi gubernur, nu jadi bupati, nu jadi camat, jadi lurah, nu jadi RT, jadi kiai, nu jadi wali, anu jadi nabi, nu jadi rasul, nu teh jadi nanaon pedagang dan lain sebagainya bakal digiringkeun kabeh menuju Allah Subhanahu wa taala. Nu kasingsan teu bisa aya nu kasingsal hiji-hiji acan nu bakal teu milu dina penggiringan eta dina perkumpulan eta kabeh dikumpulkeun dipenta pertanggungjawaban masing-masing tanya sabaraha umur mata digunakeun naon celi digunakeun naon sungut digunakeun naon harta digunakeun naon ilmu digunakeun ka mana dan lain sebagainya di BAP mun urang salamat sorga teh salamat ngagejebur iyalah wattaqullah kudu sieun maraneh ka Allah ieu mah khususna tentang sayd tentang buburon
bagi nu halal maupun bagi anu keur ihram sing sieun melalui aturan Allah. Sebab urang bakal dikumpulkeun, bakal digiringkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lamun ahli batin mah bisa ngamanaan kieu ye. Uhilla lakum dihalalkeun karanjeun ka basaidul bahri, buburon lautan. Nu aya di laut teh eta adalah mutiara ngan nu dimaksud mutiara di dieu mah adalah makrifat. Berarti urang neangan ilmu makrifat ge teu naon carana kudu ka laut. Aya di laut berarti urang teh kudu silulup. Ari silulup urang teh kudu bisa atuh berarti ngojaina jeung kudu nyaho lebahna di mana aya mutiara. Di luhurna kudu make parahu heula sanggeus make parahu urang silem ka jero di mana lebah anu aya mutiaraan. Na ieulah ilmu makrifat eta kurang bisa diteleuman. Sok teangan ilmu marifatullah wa rasulih supaya urang mantep jasa ka Gusti Allah seakan-akan urang bisa neuleuh mun teu bisa neuleuh urang asa dideuleukeun ku Gusti Allah. Lantaran ieu ge kabeh moal kaluar tina kudrat jeung iradat Allah. Dedeleuan urang teh supaya ka Allah bae, dedengean urang supaya ka Allah bae, napas urang supaya ka Allah bae, bicara urang supaya ka Allah bae. Per detikna teh ieu adalah ka Allah, ka Allah, ka Allah, ka Allah, ka Allah. Nah iyalah ngaranna ilmu ma'rifat. Uhillalakum saydul bahar. Halal teangan coba ge ilmu ma'rifat. Wa ta'amuhu halal kadaharan bar iya ne ieu termasuk kana ilmu-ilmu syariat berarti kudu ditempuh heula ta'amu lantaran kadieuna jang mata'an lakum walisayyarah jang kasenangan diri sorangan ibadah ka Gusti Allah jang nu leuleumpangan menuju akhirat. Lantaran lelempangan teh aya dua rupa, aya lelempangan di dunia, aya lelempangan akhirat. Aya jelema aya jasad nama di dunia keneh tapi geus berperasaan di akhirat bae, matana di ka akhiratkeun, ceulina di ka akhiratkeun, lempangna geus asa di akhirat bae. Kitulah ahli ma'rifah, ieulah ta'amu. Teangan heula ku urang atuh ayeuna kadaharan-kadaharanana naon? Ieulah ilmu muamalah, ilmu ubudiyah, ilmu muamalah. Wuduna nu rapih teangan syarat jeung rukunna, salatna nu rapih syarat jeung rukunna, hajina nu rapih syarat jeung rukunna, kitu keneh zakatna, kitu keneh puasana. Kemudian kabelah dituna iyalah jang besi diperlukeun ku diri oge ku batur. Muamalahna bab jual belina kudu nyaho syarat-syaratna, bab gade menggadena kudu nyaho, bab titip menitipna kudu nyaho. Kabelah ditulah munakaha urusan pertikahanana kudu nyaho, datang ka urusan pertolakanana, peridahanana, pernapakahanana kudu nyaho. Nah lamun geus nyaho sok laksanakeun kuari tempuhlah saydul bahar ilmu ma'rifatullah wa rasulih. Carana kudu kumaha? Wa hurrima alaikum saydul bar. Diharamkeun karanjeun kabeh saydul bari. Carana adalah haramkeun buburon daratan. Naon buburon daratan teh? Ieu adalah alamul mahsus, alamul jismi. Jadi dua alam teh, aya alam ruhani, ieu adalah saydul bahar, aya alamul jismi, saydul barri. Haramkeun saydul barri nu mahsus-mahsus. Ya teh ulah aya kesenangan-kesenangan di diri. Mun masih kene mata senang neuleuh nu indah-indah, mun masih kene inceuli senang ngadenge suara nu merdu, mun masih kene urang dahar nu ngeunah, eta adalah alam-alam mahsus, eta moal waka jadi wali kos kitu mah. Berarti kudu diharamkeun heula ku urang memeh datang mah. Atuh kudu kumaha? Mulai ku hari urang tanggal hiji haji puasa, iraha tanggal hiji hajina Jumat geus nyaraho kabeh haji paruasa kabehan. Letik Bang Ajal.
tanggal hijina poe Jumat hiji mana Kemis malam Jumat aya 7 darajat tuturkeun gara-gara ilmu falak bakal istimewa nuturkeun falak sebab ru'yat tanpa falak moal bisa ngaru'yat teu akur jeung falak moal beres malakna nu bener ulah 3 darjah dijieun sadarjah satengah batur ge ngaritung lamun nuturkeun ahli falak ti Ramadan datang ka Syawal datang ka haji pas kabeh anu kamari teh nuturkeun ilmu falak nuturkeun ru'yat buah bener buah henteu mudah-mudahan bener tapi wallahu a'lam nu puasa rebo kuarina kuduna nyana nanggalkeun Sabtu lamun nyana nanggalkeun Sabtu lebaranna kudu poe Senin sedangkeun malam Jumat geus 7 darjah malam Jumat geus 7 darjah dunia ahli falak astronomi kelas dunia ngitung bulan mun malam Jumat tanggal 1 pan ieu teh endek wukuf di padang Arfah nu mantak dunia kelasna bakalna jatohna ieu teh itu akbar apa henteu padahal haji mah akbar kabeh ge ngan istilahna bae mun wukuf dina poe Jumat akur jeung wukuf Kangjeng Nabi baheula Kangjeng Nabi baheula wukuf teh poe Jumat ya iyalah disebutna haji akbar dihitung ulama teh tanggal 1 na poe naon ieu supaya pas na engke akbar apa henteu gitu dihitung dikotret 2 kali 2 opat berarti lamun 3 bulan teu diasupan cokot berarti dihitung Masya Allah kudu dihitung orang deg kumaha di Indonesia kumaha di Mekah aya penghitunganana sarua jeung di Turki tafawutna urang jeung Turki sabaraha urang jeung Mekah tafawutna sabaraha iyalah permasalahanana lantak moal akbar atuh tahun ieu lantaran urang bae di wetan 7 darjah atau komo di ditu komo di Mekah sebab ai bulan mah kapan ayana di barat maton panon poe mah ayana di timur cacakan di barat bae di dieu malam Jumat geus 7 darjat atau komo di ditu kitu perhitunganna mendak lamun urang ngadenge di ditu aya nu lebaran urang teu kudu ru'yat teu kudu ngitung urang belah barat mah wajib bae di ditu bae geus atuh komo di urang patokanana kos kitu teh cak pikih eta cak pikih kecuali di Mekah geus barokah heula di urang mah ulah wakah heulana ulah wakah Malaysia geus buka urang ulah wakah sebab itu mah barat kulon ulah wakah heulanan tapi lamun di ditu geus atuh di dieu makomo lantaran bulan kan ti ditu ayana di barat mungkin geus di urang pencan tapi lamun geus urang timur bae geus aya nu buka atuh urang mah pan geus kaliwata urang geus kaliwata geus kudu buka jasa mangkaning kamari lebaran teh di NTB geus ru'yat NTB teh belah manaeun Tangerang. NTB geus aya nu buka di ditu tuh komo urang geus teu kudu ru'yat teu kudu palak. Cek ahli fikih. Nek dilupatkeun ka mana hayu sia? Hayu, dek lupatkeun mana? Ngomong sia. Ayo keur carita. Isukana orang bari maula loba omong nu rebo nu salasa mudah-mudahan menang ridho Allah anu milih wahidin menang mudah-mudahan ridho Allah nu milih atut mudah-mudahan ridho deui bae sakitu salahna cukup jangka neraka dengan 10.000 saja nah kan ieu beungeut-beungeut aya oge
Kiai nu menang na atut sebab perhitungan anak lobaan atut tenang. Jadi supaya bunga heula, supaya nyeun petasan nyeungeut petasan heula kena kadengieun, kena bubungahan, sakedeung deui lurah diserem. Ji, yang gitu. Sebabnya geus jebar-jebarkeun duit. Camat diseret ku pamajikanna sia mah sok aju salah bae. Aduh. Tetep bae teu bisa dengan begitu saja sebab urang kuari menghadapi pilpres mulai dek diperbaiki. Lantaran ieu bakalna pilpres ketat. Mulai ti ayeuna bakalna endek ketat-ketatan. Sebab lalaki mah resep kanu ketat-ketat. Teu meunang sambarangan. Sebab ieu mah bakalna mengarah lamun teu diperbaiki geus aya anu endek revolusi. Nu kukula dicaritakeun teh. Jadi mahasiswa di berbagai universitas kuari geus menyatu kemudian geus mendatangi. Lamun ieu teu ditegaskeun hukum ala kadar baheula ala kadar, kadanan tegas jasa mah. Ulah amburadul jasa. Ieu geus aya bakal gerakan-gerakan mengarah kana peperangan. Hendak nu boga besi sing lempeng. Aduh. Lantaran ieu bahaya ka hareup namun kieu bae. Yes, kuari mulai diperbaiki. Sanajan kukumaha tetap mulai diangkat ke permukaan lain kasus ieu bae berbagai kasus-kasus. Sebab geus aya penekanan-penekanan ka hareup bahaya. Berarti kan ieu aya sutradara. Aya sutradara ieu, di balik ieu aya saha sutradara. Sebab syuting geus siap teh. Bintang geus siap, urang teu nyaho sutradarana. Nah, jadi ulah kaget lamun kuari perhitungan tetap atut nu menang, cuman permasalahan tetap diangkat nu jadi gubernur nama tetap ai geus teu kuat tuh hiji geus sakitu bae teh ngomongna heulana ulah panjang-panjang. Nomor kedua puasa ya puasa. Tanggal hijina haji. Kemudian berarti tanggal hiji hajina Jumat, Sabtu Minggu kuari tanggal sabaraha? 3. Berarti orang puasa ke sabaraha poe? Urang mana ye? Berarti ayeuna Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sabtu, Jumat, Sabtu, Tarwiyah, Arfah. Etalah anu intina. Man soma saha jelema anu puasa yaumat tarwiyah dina poe tarwiyah ieu mah yutomala yu'lamu minal ajri bakal dibere ganjaran teu kudu nyaho ku gede-gedena ku gede-gedena ganjaran. Oh nu nyaho teh mah kagedeanan nu penting mah maneh mah geus puasa bae geus surga bae geus teu kudu dibere nyaho bedena ganjaran. Masyaallah. Geus urang mulai nu bisa di tanggal kamari tanggal hiji terus anu geus tinggalin kakarak nyaho kuari atuh isuk mulai tah terus datang ka tanggal 9. 8 ngaranna tarwiyah 9 ngaranna Arafah.
soma yauma arfah sajelema nu puasa di poean arfah kana kafaratan eta puasa ngajadikeun kafarat sanatil madiyah sana tahun nu enggeus jeung tahun nu bakal. Jadi 2 tahun nu enggeus jeung nu encan ieu dikakaparatan ku puasa sapoe doang. Masya Allah. Tama lamun datang ka teu puasa tama pohara jasa. Kangjeng Nabi geus meromosikeun sakitu luar biasana. Cak Kangjeng Nabi saha jelema nu puasa poe Arfah eta sataun nu geus kaliwat, sataun nu bakal diampura kabeh dosa-dosa laletikna. Kadenge ku cilik urang teu puasa. Tol. Bolon tambah jelema, masya Allah. Jadi berarti lamun arpahna mun lebaranna poe Minggu, arpahna poe naon? Sabtu. Geus Jumat, Sabtu tarwiyah arpah. Teu geus ulah ka mamana. Di jero kamar. Geus boga nama puasaan mata urang ceuli urang kabeh peureum. Daripada bentar dalam TV dalam pemandangan anu lain ka Gusti Allah naeta bandingan di jero kamar hees. Aya lebaranana ajengan Kiai kumaha teh nu istimewa dina lebaranana mah eueuh deui nu istimewa hiji malam lebaranana ulah sare. Mun aya nonton bola bae. Ulah sare rame-rame. Tafakur ka Gusti Allah, dumadeheus taqarrub ka Gusti Allah zikir atawa takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sampai selesai. Eta teh lamun jelema ngaramekeun malam lebaran lam yamut qalbuhu yauma matal qulub. Hatena moal paeh. Hate teh moal paeh lamun hate teu paeh teh hirup. Masyaallah, lamun hirup boro-boro hate, nu dihandap hirup mantep. Tapi lamun geus paeh nu handap boro-boro hate, eta na bae atuh pamajikan bungeun. Uyang aing cenah cek pamajikan. Kunaon teh hirup-hirup. Komo lamun hate manu hirup masyaallah mun nate hirup teh boga harta disodakohkeun harta hirup ngaranna. Boga ilmu disodakohkeun harta hirup ngaranna. Ka pamajikan bageur hatena hirup, ka anak bageur hate hirup, ka burid bageur, ka tetangga bageur. Nah hate hirup ngaranna. Karangda bageur hirup berarti. Tak gitu. Eta hiji. Kemudian atuh ayeuna mah beurangna di samping lebaran, na ieu urang ngalaksanakeun kurban. Enggeus cenah Kiai, kurban mah terus bae, boga mah ayo bae 2, 3, 4, 5 masalah. Masalah. Lamun urang ngalaksanakeun kurban, man qarraba kurbanan saha jelema anu nyieun dumadeheus ka Gusti Allah ku cara mencit kurban bi awali qatratin begitu dipencit awal tetesan tak kotorat fil ardi netes ka bumi eta geus dihampura dosa eta jelema ku Gusti Allah gufirat dzunubuhu lain dosanya na bae wa iyaluhu keluarga ge dihampura pamajikanana anakna ahli-ahlina bahkan indung bapana ge dihampura deui bae ya Allah ya Rabbi begitu netes sret geus dihampura dosana dosa pamajikan dosa anak dosa indung bapana masyaallah ku gede-gedena ganjaran korban mandek hayu nu boga ulah diengke-engke lantaran umur mah teu nyaho. Umur teu nyaho, buah dikorbanan buah henteu engke ku anak urang. Mumpung kuari bae keur boga. Cenah Kiai naon eta korban teh sapi. Sabaraha urangan sapi? 7. Kumaha Kiai lamun sapi hiji ku sorangan bae eueuh masalah.
masalah ieu sapi ku sorangan bae cenah kiai abdi di ditu naon wagah kula ieu naik sorangan we masalah boro-boro sapi hiji 5 dek nu ku sorangan we masalah ngan lamun hayang dipilukeun datang ka 7 kitu maksudna besi we tujuaneun teu meunang ku sorangan lain teu meunang ku sorangan kan urang lamun embe ge 7 ieu nu sa nu kula ieu nu sa nu kula ieu nu kula kabeh wih mamang sakaligus 7 wah masalah besi dijadikeun masalah di lembur masalah tilok aya ongko nu ngamasalahkeun kos kitu Iki sapi sorangan cenah kula mah hiji masalah ndek ketujuhan we mangga mbe hiji sorangan mbe mah teu mumpung urang aya kesempatan umur dibere keneh ku Gusti Allah harta boga ulah diengke-engke geus langsung korban bikeun tah tolong lembur ka fakir miskin yo maneh supaya ngarasaan geus urang ulah nyileuk-nyileuk deui bigan nu hebat bata bigan atawa aya penampungan di dinya sok dibagi-bagi engke ku masyarakat ku panitia tah geus ngaran bae tulis kerenteuna geus sabareu masalah ngan eta mah keur carita Abdul na cek pikih Allah mah geus apaleun padahal ngan cek pikih ya eta kos kitu nah itulah ari ieu sapopoe wiridana naon nu paling istimewa sapopoe nu paling istimewa wiridan di bulan haji mah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in eta nu paling hebat bisa tah mah kabehan Kanjeng Nabi Musa usul ka Gusti Allah, ya Gusti Allah, naon nu pang bagus-bagusna wiridan? Cak Gusti Allah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ye, eta mah wiridan biasa. Cak Kanjeng Nabi Musa, boro-boro urang Kanjeng Nabi Musa ge ngomong gitu ka Gusti. Eta mah wiridan biasa. Wiridan biasa cek Gusti Allah ngan lamun dibaca di bulan haji beda jeung dibaca di bulan-bulan sajen langit bumi jeung eusina timbang tek kuari timbang jeung la ilaha illallah nu dibaca hiji di bulan haji bakal beratan eta di bulan haji mah kos kitu tah dibacana di bulan haji hiji bae geus hiji timbang nu hiji di katuhu dunya eusina di belah kenca bakal beratan eta masyaallah matak cek kula mau loba-loba besi ngambai hiji bae ieu teh maksudna mah lain kitu kayak kitu deui hartina cacak-cacak hiji geus pohara eta teh ngabibita abeh urang teh semangat gede jasa ganjarana maca nu loba lain cara nu tadi sia ada yo sia tambah tadi masalah nu tadi mah ulah loba-loba sia kudu engke ngambai nu ieu ka dieu tama kos jelema nyaritakeun salat di Mekah teh salat di Mekah mah tepan 100.000. Tuh. Luar biasa sarangkat 100.000. Geus urang asal balik ke Mekah geus teu kudu loba jasa ke loba ting salat deui. Belon. Lain kitu atuh. Ngabibita kana ganjaranana supaya urang semangat ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Geus kulantaran minggu hareup lebaran berarti ngaji libur urang babarengan lebaran kabeh. Minggu selanjutna ngaji deui. Minggu ka selanjutnya ngaji deui. Jadi perean ieu mah geus ngaji. Perenangan lebaran doang. Lebaran eta doang pre minggu berikutnya ngaji deui terus ngaji bae salila orang panjang umur ngaji
berarti eueuh pere. Eta jadi kiai kumaha eta ka Mekah? Ulah nyanyakeun ka Mekah. Ulah nanyakeun ka Mekah, tanyakeun bae engke kanu geus ka Mekah kapanggih henteu jeung Ki Uci kitu. Sakitu bae geus sama. Tanya engke. Ceknya kapanggih? Oh berarti ka ditu. Ceknya henteu, atuh henteu iya. Tama kumaha nyana bae engke jawabanana. Balik ti marka tanya. Abang isian teh jeung Ki Uci di ditu. Ki Uci mana? Ki Uci Cilong. Jante. Ya teh mah henteu jinganan. Gitu. Mencaknya kapanggih. Nyana nya okos. Okos berarti. Aya nu pernah ka Mekah kapanggih jeung kula di ditu. Deh, sil kejai kapanggih ku kertoap. Bener. Cenah. Kiai cara ku kula di kieu-kieu, aju nembalah henteu, atuh okos doang tah mah. Aya bae. Jadi sekali deui eueuh libur nangan minggu isuk doang, insyaallah minggu selanjutnya ngaji ulah nanyakeun ka Mekah. Bisa kitu bae pokona mah geus. Kelek ge aja deh emang nu sabenerna ka Mekah apa henteu sih? Jadi jumlah jamaah anu aya babarengan jeung kula 170. Nu sajen aya 400 babaturan ade teh. Ipetes saja aya keneh sebar. Eta teh geus diasupkeun ka meja kedutaan. Tapi Menteri Agama nelpon ulah ditandatangani. Berarti menteri bae geus teu meunang nandatangan pisa. Hiji nu plus, kedua nu susulan. Geus bae. Ditangguhkeun ke 1, ke Senin, ke Selasa, ke Rebo. Itulah harapan. Asana cek ulan nu kos kieu mah biasana ieu teu jadi. Cek hate ngan mere support mah terus bae kadua kanu memperjuangkeun. Mantap cek ulah ngaji bae urang. Sebab kuduna berangkat ku ari ieu. Minggu teh geus di bejaan berangkatna jam 10. Keur itu teh atuh minggu itu berangkatna kudu jam 10. Tapi sekolah mah ngaji bae. Kuari kudu nama berangkat nate jam 10 kuari. Tapi sekolah mah ngaji bae. Salah pisan. Tapi aya nu ngabantu. Lantaran kula mah abah boga besan nusok di urusan haji. Bebejalah kanyana telepon gitu-gitu kageteun. Oh, kiai mau berangkat, iya pakai PT apa? Bejakeun PT Uswah. Berapa banyak? Sekian. Ujiannya di bejaan. Belum ada apa-apa, belum ada kabar, belum. Yang lainnya ada kabar mah. Kabar apa? Bisa berangkat ditelepon, Haji Yasin ditelepon, Pak Yasin bisa nih berangkat asal nambah 40 juta. Cak Haji Yasin tangkorak sia meureun. Unggal jamaah jadi kudu nararamba caku lagi ulah maningan teu berangkat daripada nyogok geus bae sakitu bae tah daripada sogok-sogok mendingan teu berangkat. Tapi nyana ngomong ngakula tah nu dek ngabantu kalau buat Pak Kiai mah bisa berapa banyak 10 dibantu pokoknya kalau 10 berangkat. Di atas kertas namanya nama. Kalau Pak Kiai mau berangkat 10 sampai 10 diusahakan. Tanggung jawab saya. Jadi bisa jasa kula mah 10 mata. Ngan lamun kula berangkat nu sejen teu. Mana teuing meureun pan Kiai teu bisa nulungan aing.
ai manasik bareng, ai dahar bareng, giliran berangkatnya na doang. Mana ting tambah sedina, maning teu berangkat kabeh cek kula. Itulah dongeng na ieu. Kula mah bisa jasa jadi lantaran aya nu geus ngabantu besan. Geus asal kasih tahu aja PT apa, bejakeun ku kula. Udah tanggung jawab berangkat, cuman bisa nanya 10. Emang geus sababaraha kali kakula ngomong kalau ada kesulitan 10 mah bisa dibantu. Bener jadi 10 mah tah dibantu bisa jasa. Ngan eta teh tadi emaknya ai kula bareng berangkat 10-an, ai nu sejen henteu nya naneurekeun kapal we kieu. Tah geus diputus we ku kula. Tidak usah berangkat semua. Gitulah dongengna ngan kulantaran geus niat ka Mekahna atuh tetep kula menang ganjaran haji sarua. Masalah jadi berarti geus boga ganjaranna mun haji berlantaran tah mah setor geus naon geus ngan teu diberangkatkeun ku pemerintah tinggal hitung-hitungan we ke di akhirat nu mantak aing teu diberangkatkeun ku sia menteri kunaon sakitu doang. Jai manggeus pol jasa niatna kabehan geus pol. Cak menteri karena henteu dibere 10-20 juta. Ha, serahkeun Zabaniah. Ya tah, beresan tah menteri aing. Ya geus tanggung jawab geus sama. Deuk dikamanakeun? Ya deuk dikasumurkeun lah. Sumurnan, sumur di jahanam. Aya mang, aya geus disadiakeun tah mah. Anu mun dibabetkeun ka dinya 1000 tahun teu datang-datang ka handap. Boro-boro naik kalur ka handap ge can datang 1000 tahun angel amat teh mah. Eta lah nu bakal nembang sakredit sogok menyogok dari balangkeun ka sumur eta mun dibalangkeun ka dinya 1000 tahun ge can datang apeng-apengan 1000 tahun teh can datang ieu boro-boro naik ka handap ge can datang kakalayangan bisa sasalaman di jero sia ge sarua nya anu sia naon ya aing ge disogok ieu ge aing mah ieu ngridit hayo kita rame-rame geus. Na'udzubillah min dzalik wa min dzalik. Gitulah kisahna. Jadi kesimpulan nanti ayat itu bisa orang ngejar alam ruhani dengan cara ngalaksanakan to'amu ilmu-ilmu syariat menghindar ngajauhan tina alam jasmani. Lamun urang geus ngadauhan tina alam jasmani yakni alam mahsus ngajauhan teh lainna naon kanikmatan-kanikmatanana pakai ku urang selama bisa dipakai jang menempuh alam ruhani kudu dahar saeutik mah kudu nginum saeutik mah mangga kudu sare saeutik mah teh gae dan lain sebagainya jang menempuh alam ruhani carana to'amuhu dahar ku urang hartina laksanakeun ieu ilmu-ilmuna geus beres urang ngalaksanakeun ilmu-ilmuna syariatna torekatna. Nah kuari urang bakal aya dina alam ruhani iyalah sok disebut Sayyidul Bahar. Lamun geus aya di alam ruhani urang teh bakal pindah alamna pindah alam aya di mana cicing sanajan di imah sanajan di masjid sanajan di majlis sanajan di jalan sanajan di mana nyana teh geus beda alamna asa misah jeung alam nu eta. Geus engke sanajan neuleuh ping-ping neuleuh susu teu pengaruh tah mah geus aya di alam eta mah paling ge nyana molotot ieu naon nya eta nya eta kos kitu aya lain aya deui saha teh nu geus datang ka Sayyidul Bahri Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Quddisa Sirruh Abul Hasan As-Sadzili, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Ghazali belah dieuna nu diurang teh Syekh Maulana Hasanuddin, Syekh Yusuf, Syekh Asnawi Caringin, Syekh Nawawi Tanara aya di alam-alam nu eta.
loba-loba deui nu sejenna ge bahkan kuari ge aya kan urang mah teu nyaho bae urang aya nu mantak atuh hayang nyaho ka dijal mah dideuleu bae ku urang jakeur balap teh bakal kanyahoan ku urang mana nu ti heula mana nu panderi mana nu setarna hebat mana nu jempingna hebat mana anu ngajalankeun motorna tapi cepet nyana datang ieu teh urang teh keur aya di sirkuit keur balap kabeh ge sirkuit ngaranna teh keur balap sebab urang kabehan muslim kabehan mukmin keur balap tet ngan aya nu datang ka sirkuit nongton nu balap aya anu endek doang balap tapi teu boga motor aya anu hayang doang tapi teu kesampean aya anu ngurus-ngurus nu balap doang aya anu balap tapi motorna mogok aya nu balap tapi tinggalin aya nu balap datang ieu kabeh urang keur aya di lingkungan sirkuit naon sirkuitna nafsu laula mayadinun nufus nafsu teh eta adalah medan. Jadi urang teh ieu teh keur balap ieu teh menuju Allah. Menuju wusul ilallah. Aya nu ngan sakur ngadenge, aya anu neuleu nongton, aya anu hayang tapi teu boga kendaraan, aya anu siap tapi henteu setar, aya anu siap tapi tinggalin. Tah ieu urang keur balap kabehan. Tah eta lah caritana. Keur menuju Sayyidul Bahar hayang ma'rifatullah wa rasulih sebab ieu jelema mengenal Allah teh aya nu datang ka rukun doang ngenal Allah teh aya anu datang leuwih ti rukun aya anu perasaan teh eta ibadah teh kos kitu teh ibadah iyalah aya keneh jelema ahli-ahli Allah Subhanahu wa ta'ala alhamdulillah anu geus embung disogok lamun magahan ngajina geus embungna naon geus teu neuleun naon nya nama gilaeun bangsa ka proposal bangsa ka kredit geus teu nyaritakeun urusan halal haram embung bae geus kos kitu mah dunia ta eta teh ahli Allah nu kitu ngaranna ai urang mah ahli kredit ngaranna ahli itu dunia abid dirham abid mobil abid motor abid jabatan abid dan lain sebagainya urang aing geus abid Allah mangan ka Allah doang hese teteh geus urang mah kulantaran hese cinta bae ka ahli Allah subhanahu gitulah ceritaan ieu ayat wattaqullaha allazi ilaihi tuhsyarun mun ku urang dibayangkeun urang bakal digiringkeun nu ngagiringkeun malaikat nu pake ngagiringkeun seuneu lain make pecut atuh dilawan atuh ku jawara make pecut malaikat ngagiringkeun make pecut pan ieu jawaraan jelema teh poteskeun ku aing sia malaikat mah teu pernah belajar besi, teu pernah belajar karate, teu pernah belajar kitu di Bogor teh naon garang-garangna. Ciwade, asana dipites-piteskeun malaikat. Gelut bisa. Jeung malaikat, malaikat make seuneu wer. Ilaihi tusarun. Ayo ka ditu. Kamahsyar. Cak presiden teh saya mah jangan atukan saya mah presiden, tidak ada presiden. Saya makan raja, tidak ada raja. Saya makan RT, komo sih sama RT. Cak Tommy teh, saya kan hansip seumur hidup. Geus saya bukan. Ya Allah, digiring bae kabeh ge masyaallah. Wattaqullah sing sieun maneh ka Allah awas perhatikeun urusan haram perhatikeun urusan halal perhatikeun larangan-larangan ketika urang di dunia ingat urang jaga di alam mahsyar
bakal digiring Ilahi ka Gusti Allah mawa dokumen urang teh melalui pekerjaan urang jeung tingkah urang geus aya di dokumen eta bakalna urang ditimbang ya digiring Ilahi tuhsarun ya Allah lamun dokumen urang pinuh ku salat jeung puasa jeung zakat jeung haji nikmat pinuh ku sedekah ngabangun masjid ngabangun majelis pondok pesantren dan lain sebagainya mantap tapi ternyata dokumen urang digiring dibawa ka nu bogana ieu pinuh aya 10.000 kamari pamere lurah ti Atut sia nya lurahna diseret nya siana dibebeskeun sia gede henteu tapi ka neraka lah cenah kieu ka neraka ge teh moal kebel paling ge sakengkeongan doang cenah ulah dianggap sakengkeongan ge cekna teu panas meureun direrap doang ge panas komo eta aya kreditan di dinya teh aya ngabohong aya sogok aya balak genep aya as aduh lain Masya Allah sehingga dia wattakullah zin marana ka Allah anu alladzi ilaihi tusharun ka Allah hungkul maneh bakal digiring lain sakada digiring rek di BAP urang ya Allah ya Rabbi untung amat anu loba ngalaksanakeun perintah Allah rugi amat loba ngalaksanakeun larangan Allah. Mudah-mudahan orang kabehan dihampura sakabeh dosa urang mudah-mudahan orang kabehan dihampura mata orang dihampura cili orang dihampura suku orang dihampura sungut orang dihampura hingga orang menghadap Allah nu ditimbang nu bagus-bagus na doa leungit ku panasna ngaji mudah-mudahan we kakaparatan ta dosa-dosa teh ku hareudangna ngaji ku panasna ngaji ku pasedak-sedakna ngaji mantak lamun teu hareudang mah teu aya kiparat anu hareudang karak nu hareudang aya teu gegebeg nu gegebeg mah pagong Antek eta ngaji teh makin hareudang, makin kagencet, makin panas, makin laleungitan ta dosa urang. Ti lain lalagaan, lamun urang milih tempat nu ngeunaheun, lalega, ngopi, ngarokok, nambahan tah mah. Nambahan tah mah lain ngaji tah mah. Asana minggu hareup mana yang anu pagencet-gencet ya. Tapi nu jelas mah panasna eta jadi kifarat pasedak-sedakna jadi kifarat mudah-mudahan Allah ningalikeun ka urang sehingga timbangan urang jaga nu bagus-bagusna bae bi barakati umil Quran al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin 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 Allahumma ihdinas siratal mustaqim Allahumma ihdinas siratal mustaqim Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin siddiqina wa syuhada'i wa shalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima salli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah